Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ahmad Jali di sini di Dongeng Sunda dalam judul lanjutan Ki Ahmad Nyandung bagian kedua. Pada kala itu Ki Ahmad pulang dari Siskamling ketemu dengan Haji Jenal. Pagi-pagi sekali dia sudah pulang ke rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alah, make teuing mulang Ahmad ek naon mulang oge. Ye. Jelema geus teu nyaah ka keluarga, geus teu nyaah ka anak pamajikan. Da di panyabaan kalah boga panyabik pamajikan nu sejen. Kabina-bina teuing. Lain salaki balik teh ye. Tarima heula salam. Waalaikumsalam sia teh. Kabina-bina teuing. Era deuk ku tatangga. Alah, era kunaon? Bongan sorangan anak geus teu ngahargaan ka pamajikan oge. Kabina-bina teuing. Abong lalaki. Sakarep-karep we hayangna teh. Ye. Geus era ku tatangga ye. Ayeuna mah hayu we. Buang ka ditu, ayo. Buka tatap panto tah. Ek naon bari ge ah. Buka panto. Teu sudi teh teuing narima lalaki model kitu. Geus wani kumawani ngahinakeun darajat awewe. Geus ye. Sing eling ye. Puguh kumaha sing puguh. Ah, puguh ti mana pan geus puguh dirinya teh nyalingkuh neang di nu ngora. Kapan dibejakeun kamari teh ye. Ieu teh pagawean Haji Jenal jeung Sidik ye. Geus tong ting jadi omong atuh. Ah, Alesan we ti baheula Jenal, Sidik. Dijieun sasaran puguh urangna nu teu warasna mah. Geus heula geus. Era teh kita tangan nareulekeun. Pajarkeun kumaha balik nyaba urang teh. Batur mah sosonoan naon. Teu hararayang teuing kudu sosonoan jeung nu kitu. Amit-amit. Geus ayeuna mah urang beberes heula yeuh ke badamikeun deui bisi teu percaya ka akang ke ngobrol jeung Haji Jenalnya, ngobrol jeung Sodik kumaha perkarana di mana ke Haji Jenal aya ka dieu atau Sodik meureun ke nyaritakeun. Da manehna mah resep heureuy ye resep banyol. Lain keuheu lain ngewa resep lamun ningali urang aya tok dak pasea gitu diantara nama. Geus jebat tunuh gitu ya. Istirahat heula. Ngareunah we nyaba ka ditu. Di ditu aya nu ngeukepan balik ka dieu hayang dikeukepan. Init ka ditu hayang disayang balik ka dieu hayang disayang. Teu sudi naris teh teuing. Lamun apa mah kalakuan kitu Kang Ahmad teu hayang abdi mah kudu ngahiji laki rabi. La ilaha illallah. Salaki rek istirahat teh we disada wae atuh. Bada ringung ieu teh. Assalamualaikum. Ya naon ni raget ini rage gue tadi tegekeun teh. Oi. Geuning Sidik. Sidik ajar dik. Aya saena. Ieu teh jeung pamajikan puguh. Kamari teh kuring teh balik nyaba. Lah biasa geuning sugan asa kabeneran puguh ieu teh.
cik pangmenerkeun ieu masalah eta kira-kira sidik apal eta nu ngasupkeun papakaian awewe lain gitu salinti pakaian pamajikan aya sapatu aya sagala asup gerak kana koper aduh ampun ting teh nepi ka pasien nepi ka kiwari ieu musikeun dok dak we Eueuh hampura nyai eta teh pagawean akal eureui maksud teh erek ningalikeun yen nyai teh cemburu apa henteu ek timburu atawa henteu ka Ki Ahmad kitu lamun bener aya timburu berarti bener aya rasanya ka Ahmad. Teu perlu kitu heureuy mah tinggal heureuy ye eta mah tos keterlaluan nepi ka nyeri abdi teh asa diteung-teunganan eta ku Kaya Ahmad datang muka koper gerak aya sapatu mah sapatu aya gelung aya baju berukat aya samping sagala bari jeung lain nu abdi gerak Eta teh akang ye nyai ulah kurang hampura ye akang mah kudu ngetes kajujurannya ya teh bae geus kieu mah apa yen nyai teh jujur benar-benar nyaah ka Ahmad. tah matak oge ari dina naon ulah sok jol amek wae cik tingali heula posisi salah di mana posisi salah saha kudu rangkepan hirup mah ulah janji wae kena aya barang bukti kitu jonyol we jol amek we nyarekan lak-lak dasar wani ka salaki Geus Ahmad geus teh kudu diperkarakeun sing akur-akur ya. mohon atuh hampura akang abdi kamari tos kumaha bantuan ka akang hampura di kamari meuni si Ahmad anu sagala rupa Geus Ahmad ulah saruana geuning bare teh mau pedagong geuning pamajikan geus alus-alus eta hampura teu ngeunah dakang ke kamari mah tuh gerak datang sagala bolowor geus tugeunah heuh balik teh urang teh hayang ngareunah hayang adem balik ka imah teh da penat ling cek urang kota mah di kota wae teh puyeng loba dokdak jeung jelema teh hayang di lemur teh istirahat datang ka imah teh dokdak bari jeung teu beunang dijelaskeun bisi cekeng teh ieu teh perkara ieu teh sidik atau haji jenal da resep hareureui kitu pan geuning bener ieu teh kajadianana ngatang ke mah ye di ulah sok heureuy kitu ye ngatak ngaberuntakeun rumah tangga batur ari di dieu mah kudu heureuy teh maksud hayang ningali ka nyaahna si nyai ka maneh nepi ka mana nya nuhun ayeuna kitu teh mah udah walilah ya nya sing akur-akur ya sing akur-akur ditinggalkeun teh ulah dokdak wae awas dina jero obag wae dokdak pantes di jero obag mah jadi mah masih ngeruntut raut sauyunan nya saling dikasih saling dikanya sabab Allah bakal miridho ka urang lamun urangna saling asa saling kasih beres roes dina rumah tangga teh cawadeunana karena usaha lancar karena sagala babari ya nya nuhun Kang nuhun akang hapunten deui abdi tos nyangki teu paruguh ka Kang Ahmad sareng akang dia tuh udah heureun ni kaliwatan hampura cek tadi akang mah kur hayang apa lebih ke mana kanya nyai ka si Ahmad itu maksud tujuan tadi lagi narek ngaruksak rumah tangganya mohon akang nuhun nuhun dik udah lain mere bantuan meureun dinya mah ngan ngabejakeun saujratna kaayaan anu kamari terjadi di abdi teh lantaran salah paham gitu nya gitu satunya ditinggal ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam akang selamat hati-hati di jalan Ai kabatur sing selamat akang hati-hati di jalan nah isalik kirek ini nih
Daya basa-basi aja. Atuh beda ai eta mah. Hiji saluhureun, dua kolot urang. Sok dipikolot ku urang. Jadi aya harga. Ari salaki mah lebih berharga tinimbang nu lain-lain. Yeuh, ai pucuk-pucuk awewe. Doraka hiji awewe lamun teu aya ridho di salakina. Kahade eta moal asup surga awewe lamun teu aya ridho di salakina. Kahade pepeujeuh inget-inget. Cek paribasana batur mah tinggal batur, kolot mah tinggal kolot, keluarga tinggal keluarga, baraya tinggal baraya. Tapi salaki keur nu jadi awewe eta pamimpin dina sagala rupana. Jadi teu aya istilah teu aya alasan keur awewe teu ngabdi ngabakti kanu jadi salaki. Sabab ridona Allah turun ka manusia di mana salakina ridho, di mana awewe maot dina kayaan salakina ridho ditinggalkeun mangka eta awewe insyaallah bakal asup surga. Nuhun Akang, nuhun. Ulah kirang hapunten we abdi ka Akang tos kumawani. Eukeun bae da Akang mah ai panghampura mah boro-boro ning heu Akang mah sifat ning jelema. Allah oge nu mibanda sagala kakayaan maha kawasa, mantena tiasa ngahampura. Maknya Akang saukur jelema teu bisa ngahampura. Yap ka dieu nyai dihampura pisan, malah hampura Akang can bisa nyunggagemakeun salila ieu dina kahirupan urang masih keneh pinuh ku kabingung, pinuh ku sasusah. Hampura teu nanaon Akang, nuhun sakieu oge abdi teh ditampi, nuhun pisan. Demikian tadi kisah Ki Ahmad Nyandung bagian kedua. Lagi-lagi saya mohon kepada semua, tonton terus, dukung terus dengan cara like, komen, subscribe juga bagi yang belum, dan share kepada teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.